Nah tangga angketna sunnah Kangjeng Rasul upami urang bade barang tuang kedah maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Hiji, dua, tilu. Si mamah lagi ngawalkeun. Tos cekap gentosan mamah kapengker karena posisi apa-apa kapayun karena posisi mamah nembe paling dia masuk. Nah paling dia mamah. Nah gitu sih cakap. Nah paling pengker salit mah paling pengker salit ameh katalis ku juru fotografer. Nah nyanak sangukunarna sacomot ewang. Nah gitu mohon. Alhamdulillah. Apa tanggeuy angkeutna tuang putra. Oh abdi di komando deui hiji dua tilu. Nah alhamdulillah mangga biasa cari deui karena tempat sewan-sewangan. Tadi mah huap pelingkung, huap panungtung, huap pamungkas. Ayeuna mah aya huap munggaran. Nah, silih huapan teh peupeujeuh ulangan saukur dina pelaminan. Pamugi sing nepi ka kejaga. Hidup pakotrek kitu patepung padung cek paribasana. Sok ti ayeuna niatan kalayan hidup silih pikanyaah nya bereutkeun rasa kadeudeuh. Mun cikasih dina waktos ayeuna ku silih huapan teh peupeujeuh ulangan saukur dina pelaminan sing nepi ka jaga cu neng tetep sosasi aa. Nah sing romantis ade. Nah tos ayeuna silih huapan ku mang di komando hiji dua tilu. So sing nepi atuh karunya geus lah aduh alah saparantos hidup barang tuang teh kadang ngaleut da mang teu tanggal lalor lamun neng kabuhulan sok. Nah panangan anu kiwa anu kenca silih cepengan tah gitu neng ngaeutan ngaeutan neng awas hiji dua tilu. Cekap sok masing-masing sok masing